Salajengna kumaha lamun kieu waktu lohor 5 menit deui ngan urang teu apalnya waktu asar teh duka jam 3 leuwih 5 menit duka jam 3 leuwih 10 menit urang teh ka masjid we jumaahan waktuna teh jam 3 kurang 5 menit berarti waktu lohor sabaraha menit deui ya 5 menit deui ngan urang teu apal yen waktu lohor teh 5 menit deui waktu asar teh duka jam 3 ieu teh duka jam 3 5 menit deui berarti mangmang waktu lohor teh naha mahi atawa henteu tah walau saku fi khurujil waqti ba'da ihramihim salat Jumat we urang teh nya puguh-puguh moal pimahieun tapi urang teu apal Allahu Akbar ari geus beres takbiratul ihram da moal terjadi ieu moalnya di dieu mah aya we ibu-ibu anu ngartinya he mang waktu lohor teh ngan 5 menit deui moal pimahieun ieu tah ceuk nu jumaahan teh aduh kumaha atuh mangkaning moal pimahieun mangkaning lamun tadi moal pimahieun ulah nganiatan naon Jumat tapi kudu nganiatan lohor kumaha ayeuna geus usolli fardol Jumati Allahu Akbar lamun di dieu mah imam aya we ti ditu keketro mang 5 menit deui asar tah moal pimahieun eta teh contohna ieu mah tah maka lamun mang mah atammu ha Jumatan maka tuluikeun we jumaahanana sanajan engke bakal pibeakeun waktu nya sabab naon sabab ragu ari tadi mah apal 5 menit deui moal pimahieun maka eta mah ulah salat Jumat tapi salat lohor ari ayeuna mah teu apal asarna ngan geus salat aya nu ngetrokan mang sagadeng deui asar lamun ngartieun eta oge nya tah maka eta mah tuluikeun we jumaahanana cenah kaasaran keun wae di dieu bahasana wa in kana manian min intiqodiha sanajan aya perkara anu nyegah tina jadina jumaahan naon perkara anu nyegah teh kaburu kaasaran tah eta mah sampurnakeun we tah ieu gambaran teh zaman ayeuna mah moal jadi sabab dilakukeunana salat Jumat urang masuk dina awal waktu sehingga moal mungkin kaburu kaasaran ngan kulantaran ieu kitab didamel zaman baheula sedengkeun ka masjid teh baheula mah jauh boro-boro baheulanya zaman aki ge masih keneh jauh zaman sakola ge kan harita masih ka Cisarua can ka Tonggoh tah kitu ibaratna nya mantak meujeuh masing kaasaran ge ari jauh mah ti dieu jumaahan ka Cineam kan jauh bari eueuh mobil jalan oge masih keneh satapak kitu bayangkeunana nya ulah dibayangkeun ayeuna piraku jumaahan kaasaran ayeuna mah da geus aya naon aya jalan aya motor bari masjidna nampe gitu di urang aya tuluy walau kharaja al waktu wa hum fiha atammuha zuhron lamun teh mah ada ai pikih mangalamun nya ngajawab pertanyaan anu mungkin aya mungkin eueuh kajadian kitu teh ngan jawabanna mah geus dijieun gitu bisi suatu saat terjadi keur jumaahan yeuh dina rakaat kasabaraha rakaat kahiji kakara oge bismillahirrahmanirrahim ceuk imam teh nah di masjid sejen nu jauh teh ka kuping geus adzan asar berarti urang keur salat lohor kaburu naon kaburu asar tah lamun kaayaan kitu atammuha zuhron maka sampurnakeun ku salat lohor aduh ieu jamaah jumaahanana kudu ngalarti nya contoh ceuk imam teh
Allahu Akbar kakara menang sarakaat ya waladhdallin amin ari kakara ge naon sarakaat salat Jumat teh kaburu datang waktu asar maka eta imam kudu nuluykeun kana salatna ngan salat naon salat lohor tadi niatna naon usolli fardol jumati rakaataini jeung satuluyna Allahu Akbar niatna mah salat Jumat ngan kulantaran kaburu kaasaran maka eta jalma salatna kudu jadi salat lohor berarti sabaraha rakaat jadi 4 rakaat tadi dina niat mah 2 rakaat ngan kulantaran kaburu kaasaran maka kudu jadi 4 rakaat niatna mah entos nu 2 tadi tak ieu dina fikih nu disebat tata rucingan kumaha tata rucinganana teh nawa wala sholla cek Sunda mah niat tapi henteu salatna mah saperti kenaon niat salat Jumat tapi henteu salat Jumat balikta salat naon salat lohor da Jumat mah sabaraha rakaat 2 rakaat ari urang kalah sabaraha rakaat 4 rakaat sabab kaburu kaasaran aya deui sholla wala nawa salat dipigawe ngan henteu niat salat lohor tapi teu niat lohor dan niatna tadi naon Jumat nawa wala sholla wala nawa bahasa kitabna niat nama salat Jumat ngan migawe salatna salat lohor eta teh di mana-mana kaburu kaasaran anu di urang mah kemungkinan kecil eta teh moal mantak terjadi ngan bisi kitu tah bisi ya. Jeung deui lamun dina terjadina imam teh Allahu Akbar ari geus 2 rakaat kalah tahiyat awal nangtung deui palebah makmumna teh teu apal nanaonan eta imam salat Jumat jadi nangtung kana 3 rakaat bubar deui nya ari nu teu apal mah hararese geuningnya jadi kudu apal sararea atuh ari kitu mah wa in sholau rakaatan pil wakti sanajan posisi imam tadi kakara sarokaat berarti tinggal namahan sabaraha rakaat 3 rakaat supaya jadi 4 rakaat fil wakti tuluy walau saku hal kharaja al waktu amla lam yasra'u pil jum'ati wasolau zuhron gus karumpul di masjid ieu teh sababaraha gambarannya karumpul di masjid cek imam teh da moal ieu moalnya zaman ayeuna mah moal ieu teh cek imam teh beureun can aya jam baheula mah nya anu masih ngukur waktu teh kunaon ku nancebkeun rokrak ari cuaca keur cedeum nya upanon poe jigana kitu nya ari zaman ayeuna mah aya naon da aya jam ge geus disada pas waktu salat teh ceuk imam teh atawa ceuk khotib ieu teh geus asar encan tapi da ditinggali kalangkang hese jadi mang-mang naha waktu teh geus erep waktu lohor teh tawa masih keneh aya keneh naha lohor keneh ieu teh tawa geus asar mang tah mun zaman ayeuna mah ajenganana mang komo jamaahna murunnya tah kumaha lamun mang kitu walau saku hal kharaja al waktu amla lam yasra'u pil jum'ati maka tong maksakeun salat Jumat kumaha atuh wasolau zuhron maka pek we salat lohor sanajan dina buktina masih keneh aya dina waktu lohor gitu nyalamun mang nah, lagi-lagi ieu gambaran teh di urang mah moal terjadi saayeuna mah sabab aya jam ayeuna mah jeung deui di urang mah jumaahanana sok awal waktu